Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing wargi sadaya wilujeng tepang deui sareng abdi Muhammad Nabil dina acara Warta Sunda. Deui kajadian matak miris tawuran antar kelompok nonoman di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nepi ka maehan jalma. Dumasar kana rekaman kamera CCTV katembong dua kelompok nonoman keur patepas lumpat di nagang di Jalan Underpass Tambun Selatan. Hiji nonoman kapepet tuluy dibacok ku kelompok lawanna make parang seukeut nepi ka teling. Korban dinyatakeun maot di tempat kejadian lantaran tatuparna dina sirana. Ieu kajadian nambih panjang daftar korban tawuran di wilayah Bekasi. Teu lila ti harita dina poe Sabtu beurang polisi hasil nyerek 3 urang tersangka. Hiji diantarana barudak keneh nu geus eureun sakola. Sedengkeun tersangka inisial AS umur 19 tahun geus dewasa. Numutkeun Kompol Wuryati Kapolsekan Tambun Selatan, para pelaku baris dijerat pasal pengeroyokan nu ngalakukeun maotna jalma. Tersangka berinisial AS ini sudah dewasa, lalaki usia 19 tahun. Nepi ka ayeuna polisi masih moro hiji tersangka deui inisial B nu kabur sanggeus sempet nyeret korban. Polisi oge nyita sababaraha parang seukeut jenis cerulit nu dipake ku para pelaku. Kajadian ieu sakuduna jadi pangeling keur urang sadaya khususna para remaja, ulah gampang kababawa emosi, ulah miluan tawuran sabab akibat bisa ngaleungitkeun nyawa jeung ngahancurkeun harapan. Sekian laporan abdi, hatur nuhun tos nyimak Warta Sunda ieu, tetep waspada tong hilap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.